Assalamualaikum. Aren, ada mang? Alhamdulillah. Aduh, dirinya nuju naon jadi dia. Ayo enak kan. Ah, gitu. Ya ngomong-ngomong pada di tos ngopi tak acan itu. Tak acan. Aduh, hayu atuh aya kitu mah ngobrolna urang bari ngopi di ditu nya. Di mana? Hayu aya di palih ditu. Alhamdulillah. Hayu di dieu panas di kamar bari nyuhan. Ya tuh. Pak, di dia ayeuna urang ngobrol. Ya atunya. Bari ngopi, bari ngawangkung ngobrol. Ngobrol perkara iman. Mantap. Wah, Kumaha? di mana? Biasa we pada jalan-jalan sore Jalan-jalan sore. bari napakuran ciptaan ilahi Robi Ari Padedi ieu nuju naon di dieu teh Teh lamun hayang dieteunkeun mah lain situ turut muning. Ya, sajora ninggah pulang teh kana pakuran ieu alam. Ya. Ciptaan nu maha kawasa. Panas, tatangkala, angin di tengah ulang. Ini kami mun saya tapi ieu teh kok abdi diilik-ilik ieu teh Padedi teh jiga nuju aya seur emutan ieu teh Padedi jiga teu leupas kitu napakuran teh aya naon Padedi teh justru hari utama ayah ya. heeh Mana pakuran mah nya lepas. lepas ya. Lepas. Jadi teu aya ari beban pikiran Oh, mah gitu. Jadi kan hari urang keur anu maha kawasa satiasa ulah dicampurkeun. Leres Pak Dedi. Tapi memilih gitu tadi namanya saja biti ngopi teh urang teh sharing lah gitu kan. Oh, Jadi bila mana aya meureunnan kabeng berat hate aya ku sharing kieu mah nya we urang teh da sareng naon teh sesami muslimah kudu saling membantu gitu. Teu ku harta, ku tenaga, ku pikiran lah gitu Pak Dedi. tah eta nya kewajiban urang di antara sesama muslim silih ngabantu, silih welas, silih asih. Leres pisan. Ya, jadinya kan aya meureun Allah oge aya welas asihna. Rahman Rahim. Leres anu 88 teh. Eta jadi urang perlu ngayakeun seri diskusi naon silih ayoman nya sebab masalahna kan urang teh sanajan bari kumaha tetep serba kakurangan terutama dina masalah ilmu pengetahuan. Leres Pak Dedi. Tapi ieu teh kira-kira naon anu janten ganjelan dina mana Kang Dedi teh gitu. Nyari ganjelan mantu aya kitu meureuh kan ari ganjelan pasti aya. Yang baru urang teh ngaganjel ulah pikeun kan teh eling we meureun. Leres Gitu pisan, kan. leres. Anu ari kieu mah alhamdulillah meureun ningali ciptaan nu maha kawasa sanajan bari kumaha ge urang teh bisa napakuran. Ya eling bareng kitu. Jadi urang tinggal syukuran panon poe sakitu caang angin ngahiliri tatangkala pan kabeh teh sadayana teh meureun eta teh keur manusia Leres. nya jeung hayawan nu sejenna Leres pisan. contoh bieu lah pas eta hareudang baheukhay eta moal aya di toko atau di pasar meureun gitu aya ge kipas angin. Ari makan aduh sakitu agung nya. Leres pisan Pak Dedi. Ayeuna mas sabari urang nafakuran, sabari urang ngobrol deui. Hayu heula atuh dileueut heula ieu Aduh kopina. Ayo Pak Dedi Aya. dileueut. aduh tah kenikmatan Leres. nya urang bari ieu ngobrol perayaan sehat di Tah eta anu Ya. paling utami nama sehat. sehat. Dina kasehatan ieu teh kalayan urang teh bisa ngalaksanakeun kataatan ka Gusti Allah. Tah eta anu paling utami. Nya ada wajib beureun urang Leres. teh kitu ngalaksanakeun sadar kumaha teu taat pada meureun teh kudu menghamba Leres. mereka saha deui atuh sok ayeuna anu nyiptakeun ieu nya eta kaagungan nu maha kawasa nya. Leres pisan Pak Dedi. Sajabi keagungan ieu teh dinikmati ku ain dunya nya eta soca anu pasen kasampurna Gusti Allah
abdi teh ninggal teh di ditu Pak Det aya cau. Jigana tiasa rada dipanen heula mah Pak Det. Ya naon make hayang kana cau. Ya eta teh kan keur ngaganjel rasa lapar we Oh, gitu selingan. lapar. Kan cau atah. Keun wae pan bisa Ya, dipoyem ya, heula ya. urang teh. Urang tinggal heula nya. Gulilingan we Pak Det iseng. Golingan teh iseng teh larian cau. Henteu ngan katinggal we. Oh. Ari Pak Dedi teh ayeuna naon wae kegiatan sehari-hari teh Pak Det? Nah, ada kegiatan ada kahiji meureun sepuh. Anu ringan-ringan we lah lamun seperti bala. Oh, Korek, ngabeban bah, merenya bener. Sok amampuna da Leres. mengajarkan makan itu daripada kesel kan. Leres. Soalnya dina agama ge teu ngaberatkeun. Jadi kerjakanlah sesuai kemampuan. Ah, eta. Tah ieu Pak Det ieu. Sugan we, ieu mah kitu tiasa. Kolot gitu nya. kan. Ya, dipeuyeum heula sapoe dua poe mah Ah. sedeng Pak Det. Eta kolot mah da sok sidang. Ya kumaha atuh ayeuna? Ah teu langkung Pak Dedi ieu mah nu gaduhna bade dituar wae hayu urang Iya. peuyeum. Sampun tuh manggulna. Insyaallah. Sok atuh. Ngantahan atunya. Sok kejeretkeun Pak Det lah. Adek-adek Pak Det ah. Itu bantasan gue bisa potong. Potong gue rasa dalam. Ya. Ya. Ya, nya ngantahan. Untuk alhamdulillah. Kena dan nu, da teh mah cau runtuhnya. Sedang Pak Det lah. Aduh, Sok urang atuh. peuyeum heula ieu mah. Iya. Coba kade Pak ah bisi mesat cenah panangan. Tak nak luhur. Biasa Pak Det. Itu bilang gunung ora lah. Tadi kana catat. Badah nya. Ya, Ayo Pak ah. Urang beteng ieu mah. ya di tasnya ya. Tak kilo. Masih beli dia Pak lah. Alhamdulillah. Ya amin. Aduh, ini orang terus gede ngopi Pak ah. Aduh, dang minta dia nya. Syukur. Kunaon Pak Det? Hareudang. Ya rendang kita kan tanaga belum marcau itu udah perlu disyukuran nikmati Allah. Kadang-kadang orang sok hilang. Nah gitu jangan oke. Iya laras. Di alam dunia wage panasna tos kieu komo deui engke. Oh. Di makhlukna Allah namina neraka teh aya Pak nya. Mata leres hirup mah kudu kumaha amal-amalan di alam dunia. Kumaha pelakan sangkan engke teh urang teh diasupkeun ka tempat anu mana panasna leuwih-leuwih di alam dunia ieu. Yang mudah-mudahan ya orang biasa karena sakumaha anempuh jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala kalian aya rahmat. Amin ya Allah. Amin. Bangun atas siang ge ngopi panon-panon atas mencorong kieu. Mohon kumaha teh urang lajeng lah ka musala. Oh. Aden. Kelak pada asa aya aneh ieu teh. Nah, Ieu kieu ieu sendal ieu nah asa jadi dua toko kieu ieu. oh. Nya Pak. Ieu untung ge ke kebon. Ada bulan mereka kota. Jadi ngaran ieu senal naon? Naon tah, Pak?
new era. Oh, jika eraan anyarnya. Era sararea tuh. Wah, aya. waduh. Ayo, Aduh, ayo.